Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng ibu di dieu dina pangajaran bahasa Sunda kangge kelas 12. Mudah-mudahan hidup sadaya dibu neuleuman materi ngeunaan drama. Panginten hidup kantos nguping drama teh kumaha, kas kantos ningali oge kitu nya drama teh sapertos kumaha. Nah, sateu acan urang neuleuman materi ngeunaan drama, urang kedah terang heula kumaha tujuan pengajaran drama. Anu kahiji nyaeta hidup kedah maham konsep kabakaran drama. Terus anu kadua, hidup kedah mikawruh wangun drama. Terus anu katilu, kangge mikawruh struktur sareng istilah dina drama. Anu kaopat, supaya hidup tiasa nyusun teks drama. Terus anu kalima, kangge metakeun atanapi muragakeun teks drama, janten drama. Nah, eta tujuan pengajaran drama salajengna deui di dieu aya kamakaran drama. Tah kumaha kamakaran drama? Naon hartosna di dieu dijelaskeun nya. Istilah drama. Drama teh asalna tina basa Yunani, dramoi, anu hartina niru, tindakan atanapi ngalakonan, kitu nya gerak-gerik ngalakonan eta hartos tina drama, dramoi nya. Terus deui di dieu dijelaskeun hartos drama nyaeta karya sastra dina wangun paguneman atanapi dialog di antara palakuna kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan. Nah, eta pengertian drama teh. Nah, disawang tina ulekan sastra, drama teh kaasup kana sastra lakon. Sastra lakon teh nu kumaha? Sastra anu muntingkeun gerak-gerik, kitu nya eta sastra lakon. Nah, salajengna deui di dieu aya ciri khas drama Sunda. Anu jadi pangbeda drama Sunda jeung drama liana nyaeta ku ayana selingan saperti ngigel bobodoran ngawih tatalu jeung nyarayuda. Janten ari drama Sunda mah biasana anu ngabentenkeunana teh eta, pami drama anu liana biasana jarang ya aya anu ngigel atanapi ngawih atawa kumaha deui tatalu kitu nya. Eta janten ciri khas tina drama Sunda. Salajengna deui drama teater jeung sandiwara. Nah, aya bedana atawa henteu? Nah, urang tinggalinya. Istilah drama asalna teh tina basa Yunani. Seperti dijelaskeun tadi nya eta dramoi, artina niru, tindakan atawa ngalakonan. Nah, istilah teater oge sami. Tina basa Yunani nyaeta teatron, artina tempat upacara pamujaan jeung perenangna di tengah alun-alun arena. Janten di zaman kapungkur teh jalmi-jalmi teh pami misalkan hoyong hiburan sok ngumpul di tempat upacara pamujaan anu aya di tengah-tengah alun-alun cenah pami di negara Yunani nya. Nah, ieu terus salajengna deui sandiwara. Sandiwara teh asalna tina basa Jawa nyaeta sandi atanapi rahasia atawa rusiah. Terus warah. Warah teh artina pangajaran atawa atikan. Hartina janten sandiwara teh nyaeta pangajaran anu ditepikeun secara samar atawa disilipkeun cara mintonkeun hiji kagiatan. Janten si kagiatan atanapi si pintonan pagelaran eta teh tujuanna teh supaya tiasa merekeun pangajaran saupama dina eta teh tokohna aya tokoh anu bager bakal meunangkeun hal-hal anu hade oge kitu nya. Lamun misalkan eta tokohna tokoh anu goreng kitu nya engke bakal menangkeun hal-hal anu goreng oge kadituna kitu tah aya pangajaran anu ditepikeun. Nah, janten di dieu tiasa tingali deui gambar di dieu ngagambarkeun anu ieu contoh tina drama Sunda, anu ieu contoh tina sandiwara, anu ieu contoh tina teater. Hampir tina ieu sami sadayana salaresna namanya, intina namanya eta tintonan pagelaran anu ngadugikeun pangajaran atanapi atikan. Tah anu ngabentenkeunna nama biasana gumantung kana dipintonkeunana di mana. Biasana sok aya nambihan unsur-unsur kadaerahanana. Misalkan ieu asalna kan ti Yunani kitu nya. Lamun di Yunani mah pasti aya nu jadi pambeda kumaha. Lamun misalkan di Jawa aya sandiwara pasti aya unsur-unsur lokal anu disilipkeun di dieu. Tangtosna di drama anu di Sunda oge sami kitu nya. Tapi sadayana salaresna hampir sami asalna teh ti Yunani kitu. Pas deui salajengna di dieu aya wangun drama, bentuk drama teh
dibagi jadi dua, dumasar karena basa anu dibangun akhirnya anu diwangunna. Wangun basa ubran anu kahiji, anu kedua wangun basa lancaran. Wangun basa ubran maksudna teh anu dibangun drama anu diwangun ku basa ubran, anu basa anu kaiket gitu nya, anu kapatok. Contohna teh nyaeta drama anu diwangun ku sajak bebas contohna sajak atawa puisi. Gitunya. Biasanya lamun misalkan ngagunakeun sajak atanapi puisi dina drama teh osok dideklamasikeun. Terus salajengna deui aya sajak teu bebas. Pami sajak teu bebas mah contohna teh pupuh. Biasana pami misalkan drama nggunakeun pupuh osok dipintonkeun dina gending parasmen. Gending parasmen teh nyaeta pintonan atau pagelaran drama anu nggunakeun pupuh nu dihaleuangkeun nya. Eta wangun basa ubran. Terus dia wangun basa lancaran. Wangun basa lancaran teh nyaeta basa anu henteu disamarkeun sapertos anu di dieu, nu di luhurnya wangun basa ubran. Basa lancaran mah basa sapopoe anu kahartos ku sarerea. Contohna drama modern atau drama-drama ayeuna gitu nya, drama-drama rakyat gitu. Salajengna deui struktur teks drama. Struktur teks drama teh dibagi jadi 5 di dieu nya. Anu kahiji aya pertelaan palaku. Pami hidup nulis teks drama di luhurna teh aya palaku teh nyaeta tokohna dijelaskeun ditetelakeun kumaha misalkeun tokoh ieu karakterna kieu gitu nya, terus dijelaskeun keteranganna kumaha. Dina teks drama deui di dieu aya babak dengan biasana kajadian-kajadian dina hiji latar eta teh nyaeta sababak gitu nya. Dina sababak teh aya sababaraha adegan. Babak jeung adegan. Terus di salajengna aya candraan. Candraan teh nyaeta katerangan anu ditulis ku garis cengeng atawa garis miring. Biasana contohna sapertos kieu. Udin lempang bari ngadahar condro misalnya. Kira ditulis keterangan eta teh ditulis ku garis miring atawa garis cengeng eta candraan gitu nya. Teras deui aya paguneman. Pangkosna dina teks drama sok aya paguneman. Paguneman teh nyaeta dialog gitu nya. Ciri khas tina drama pasti kedah aya dialog. Da sanes monolog ya menjajankan kedah aya dialog antar pelaku. Tah salajengna dia aya prolog jeung epilog. Prolog mah nyaeta katerangan atanapi bubuka anu sok aya di awal carita gitu nya. Terus di epilog mah biasana kasimpulan atanapi narasi anu sok aya di akhir carita gitu. Nah, ini dia unsur-unsur pagelaran drama. Upami hidup dari ngamanggeulakeun drama, taktosna kedah aya unsur-unsur ieu anu kahiji kedah aya palaku atawa pamainna. Nu kadua kedah aya sutradara, nu katilu kedah aya produser, nu kaopat kedah aya panata musik, nu kalima kedah aya panata panggung, salajengna kedah aya panata kostum, panata lampu, panata rias jeung seksi-seksi kapanitiaan. Unsur-unsur ieu teh tiasa nyukseskeun pagelaran drama. Upami langkung lengkap, langkung sukses di pagelaran drama. Gitu pangintennya. Nah, pangajaran dugi ka dieu wae atunya dinten ayeuna saupami hidup dengartos tiasa tambihan atawa naroskeun dina kolom komentar ka intinya. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.